Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya bapak-bapak nah harirup ente. So, punten akang pami akang hirup mah tong asa-asa sorak kaluarkeun. Itu ami puguh kaciri bahwa akang teh hirup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sebagian udah bangkit dari alam kuburnya. Didoakeun ku abdi ibu-ibu bapak-bapak nu ngawaler salam mudah-mudahan bahagia. Amin. Janten ahli surga. Amin. Hoyong ibu ka surga. Mangga maot heula. Nu ngawaler salam didoakeun ibu-ibu yang lagi galau, semoga galaunya diganti dengan senang. Amin. Nu keur nyarepeng HP mudah-mudahan sing aya kuotaan. Sabab ieu ibu-ibu anu ditarengah teh beda-beda posisi, beda-beda kagaduh. Nu calik ge beda-beda, nu nangkep tuur aya, nu sila aya, nu nyanghunyar, nu nyeri tuur. Da kaciri pangna nyanghunyar ge eta teh cangkeul. Masya Allah, hapunten ibu teka ilik manawi teh ya jalmi pali dieu. Mohon si horeng teh jamaah teh kompaknya aya jalmi aya jurig. Ari jalmi mah kieu pan resep ngariung dinu caraang. Ari jurig mah di ditu dinu paroek. Mohon janten punten ibu itu nu calik dinu poek teh namina nyumput ece. Ya Allah, maknya jurig di kopea hari ece. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bertepatan wengi naon ayeuna teh ibu? Wengi Jumaah. Matak abdi ngaos mualami komo ieu ka panganten hawatos bade bulan madu. Ari urang mah bade bulan alaeun. Mohon tapi tetap sama-sama melaksanakan ibadah jadi wanita soleh. Di malam Jumat balik ngaji engke ibu payuneun salaki sing daek ngadang danan diri, ngadangukeun obrolan salaki lain ngadangkak ece ngriweuh ngadangkak atuh da ieu. Astagfirullahaladzim. Mal beres. Oh ya kieu geus ngadangkak atuh. Ieu da salaki ge sieunun atuh ce dungkuk dangkak teu pararuguh mah. Manya ibu keur loba batur torojol salaki tuluy kieu. Merencek salaki teh itu aya bakakak hideung. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah. Mula balangah Pak ka dieu ningalina ka abdi. Oh khusus. Euneu teu ngicep-ngicep atuh da nu tengah. Punten asli abdi teh punten Bapak Ibu ieu teh tara biasa ceramah diriung ku aki-aki tara biasa. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa nadaba ilaihi wa harama sifa wa wa'ada alaihi. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah.
Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi ana khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Wa qala aidan wa id ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Al ayat sadaqallahul azim wallahu a'lam bimuradih. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Al-hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Neng sanami Neng Tina Bapak Elan Suherlan Tina Agustina. Neng dilahirkan sasi Agustusnya. Mohon dak lamun April mah pasti Tina Apriliani. Mohon diabdikan ayat tatanggi lahirna bulan April Apriliani. Raina mah bulan Maret Meri aja. Dede nu kararasep ieu grup hadroh ti mana? Ti pasantren. Mohon tidak tingali ibu kata wis ari santri makara rasep lalu wis tapi tita tadi gagaro ada baru duduk merenya. Aduh jang semangat dengan budugmu pokoknya mah dabu haji get Kang Aceng jara di Ustad abdi bisa kieu teh ladang masantren emak lain ladang budug itu nyebut ladang budug atuh ka abdi. Astagfirullahaladzim. Ladang masantren ngan di pasantren ngalaman sama-sama saalma mater sareng Kang Aceng di Miftahul Huda. Bisa percaya ibu di dia teh tapak bisu tapak budug. Jadi santri mah sampai saat ini pun sama baruduk. Da ustad nage bunga ustad nama punten ece. Iya jamaah aredan sugan. Ka ustad nyebut budug. Budug-budugnya barorok aja. Sadar dalam ya budug barokah. Lemur naon ya emak? Cilame gini Cilame mah budug teh barokah. Sahatan nuker araratel bisi emak nuju Kaligata nging diubarannya barokah cek si ibu ge. Santri calon kiai grup hadroh grup ijo tomat ikatan jomblo-jomblo terhormat. Masya Allah engke orang solawatan tekengku hadrohnya terbangan we geni tepakan terbangan ami terariweuh teuing. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Neng Tina sareng Cep Herlan. Oh Cep Elan Suherlan. Mohon atuh salah sakitu ge menikat molototan. Atuh naon bedana jeung Herlan jeung Elan atuh kana disingkat atunya ceu. Da kitu tah jelema mah kana kasalahan batur masa eutik ge gede-gede. Ari kana kasalahan sorangan mah boro-boro ayeuna ditobatan di rumah sakeun ge hanteu. Padahal ibu-ibu teh di dieu teh KBG baroga dosa. Komo awewe masuk gede hilap peuceul lain hitut. Allahumma sholli. Naon ari cici kana gede hitut diriweuh. Langkung ti payun urang sami-sami manjatkeun puji sinareng puja kadat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina wengi ayeuna pangulem kersana Bapak Juhro sareng Ibu Waroh. Urang tiasa kempel dina ieu tempat bari ieu
riungan ieu tempat, ieu bulan, ieu tanggal masih di lebet bulan yang sangat mulia, di mana bulan dilahirkannya junjunan agung, junjunan tercinta, Habib termulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Komo ayeuna bertepatan sareng wengi Jumaah. Mudah-mudahan ibu barokah tita tadi hayang we sholawatan sing kenging syafaat engke pangpayuna ti Kangjeng Nabi. Bahkan ibu upami urang mau sholawat wengi Jumaah atanapi dinten Jumaah samanina marrah 80 kali mau sholawat ka Kangjeng Nabi, maka gufiro dunubahu samanina ammah, dihampura dosa 80 tahunan. Entong waka amin da encan macana oge insya Allah. Jamaah sadayana hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan ruh Nabi Muhammad dina wengi Jumat anu pinuh barokah, di mana wengi Jumat ayeuna urang sadayana nuju aya di tempat yang sangat mulia, di mana diayakeunana pangaosan. Alhamdulillah, semoga ruh Nabi Muhammad dihadirkan di tengah-tengah kita semua. Marhaban ya nurul, marhaban 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 jadal Husaini, marhaban marhaban. Tepakan atuh acari cing wae jeung kalah nunutan komo eta mah geus tepakan. Kira-kira nu ngareuna pang tepakankeun tong dehoan yuk ece. Marhaban ya nurul, marhaban marhaban dal Husaini, marhaban marhaban. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Hek tanagaan nepakan teh pasti ieu mah jiga nama kurang sumangat lain kurang suuk diri ieu mah komo kurang susu ibu. Selanjut dari ibu teh ikhlas kan itu ente ridho aya nu muruhan deu. Insyaallah sadaya jalmi nu angkat kana pangaosan Allah nu bakal muruhan. Naon buruh ti Allah lain kasampean ibu kepat pandangan bapa angkat kana pangaosan mah dosa dihampura. Lengkah kana ngaji mah sampean bakal jadi ibad. Kompak kepatna jadi ibad, diukna jadi ibadah, nundutan cek saha Gusti nyepang hareupna nya tarik nya calangap nya salah deui gagabah nunutan jadi ibadah nu kieu ya ahlu sunnah wal gagabah teh nu kieu. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Nu dipihormat tos ulah dipanjang-panjang ece karunya da ieu waktosna katami wengi Jumat. Banyak hal yang perlu kita ketahui di malam Jumat, ada ibadah rongkah. Jangan hanya untuk pengantin baru, ibu oge sami engke uwi ngaos ti dieu tolong ibu ciumlah kening suami. Lakonan sabab ibu malam Jumat uwi ngaji kersa nyium tarang suami 1 kali, tidak lebih 1 kali sakit tah. Ibu bakal dihampura ku Allah dosa 70 anu alit. Tong waka amin acan nyiumna. Matak engke uwi ti dieu ibu enggal salaki teh taliannya sukuna ringkus leungeuna golerkeun dina kasur. Cek ibu teh cicing sia. Menang 70 dosa dihampura. Komo mun 2 kali 140. Komo lamun minang nyiumna beki erep dosana.
si emak teh teu kaharti cenah mah nyam tarang salaki di hampura dosa karena kemuliaan di suami dina tarangna luar biasa akur jeung benda surga Hajar Aswad teh batu hideung asalna ti surga ayeuna diizinkeun ku Allah nempel dina sudut Ka'bah setiap jamaah nu umrah nu haji bade tawaf istilam kan Hajar Aswad bismillah ya Allahu akbar dampal panangan anu nyiumna ibu nu ngecup bibirna saksi ibu bakal dihampura dosa 70 nu alit ibu teu bisa ka Mekah manfaatkanlah suami yang ada jadi hitung-hitung urang nyium Hajar Aswad ka Mekah teu bisa duit teu boga ongkosna teu aya komo lamun salakina tarangna hideung anggap we Hajar Aswad eta hidup Hajar Aswad Allahumma shalli wa sallim wa barik makana tolong ibu payunan salaki teh kedah sesuai jeung keadaannya pakumage tetap bersyukur ulah ayeuna kena salaki usahana teu bebeunangan tarimakeun we dibere duit 1000 sadinten alhamdulillah saminggu 6.000 alhamdulillah genep bulan usaha teu balik-balik salaki teh ina atau ina kal kausar da salakina ge teu maot ari euceu nya salaki kucap kicup keneh jol innalillahi wae ieu cek abdi ge Kang pamajikan aredan ieu mah nu dipihormat kersana pengatur acara penertib wanci wabil khusus para alim ulama para ajengan para kiai wasila abdi tiasa ka dieu ngalangkungan kersana Pak Ustad Aceng teh aslina bojona orang dieu ngumara di Cikalong eta teh alma mater di pondok pesantren Miftahul Huda urang doakeun sadina para kiai nu aya di lembur naon tadi teh Cilame sing disarehatkeun diparanjangkeun yuswana wabil khusus orang moal tiasa kieu lamun teu aya nu hajatna mun teu aya panitia nu ngayakeun acarana mun teu aya sohibul alfokah sohibul walimahna buktosna di dieu Bapak Jahro Juhro mohon salah sahuruf menikat molotot ampura ibu kieu abdi mah ari ceramah candahar teh sok balelol mun ibu tos taruang teh acan sok bapak eta nu dipayun yang diangtepkeun sok di armamnya di dalahar nu aya mah euceul nya dalahar sok da ngaji mah teu hese nu penting da daek hadir daek init lain dahar Bapak Juhro kalasa nuju teu damangnya mohon urang doakeun mudah-mudahan ieu jamaah teh wah seueur nu hadir teh lebih dari 100 orang nah sing seueur nu diijabah doana urang doakeun pengorbanan wasilah sedekah jariyahna ngalangkungan ieu riungan pangaosan syukuran walimatun nikah putrina mudah-mudahan putrana mudah-mudahan Pak Juhro sing diangkat deui panyawatna ku Allah digentos deui ku sehat sapertos bihara bihari deui urang maoskeun sholawat sifa sok sadayana urang tepakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa afiyatil amdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha
solawat, musibah terangkat, terkabul segala hajat, lahir batin jadi sehat, diakui menjadi umat yang mendapat syafaat kelak di hari kiamat, bahagia dunia akhirat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salatullah ala toha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna malam Jumat sholawat Rasulillah wa kulli muja bi akhlil badari ya Allah sadayana. Salatullah ala toha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Gusti urang sare Kangjeng Nabi Muhammad jenenganana Arab Quraisy ieu sadaya jamaah mugi ku Gusti diijabah sing tiasa arang katejarah ka Mekah sareng Madinah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ulah waka ditepakan aminan ku sadayananya bapak hajat sareng ibu hajat. Ulah waka ke heula acan doana bapak hajat sareng ibu hajat, mugi-mugi ditambih barokah sabada putra nikah ibadahna istiqomah, putra mugi solehkeun, rumah tangga na harmoniskeun, rizkina mugi jembarkeun, milikna mugi agengkeun. Ya Rabbal, keur ngaji mah kudu jempe, entong bari ngoprek wae, komo kalah tibra bisi dirawu kelong. Salawe mah 20. Oh tarikan mobil sedan cetna hejo awewe zaman ngan bisa dan teu bisa. Dina wadah mangih keyeup meuli cincin ti Mang Ali. Iya si abah meuni teu ngicep ningali abdi mirip Nikita. Wios ngacaprak ogenya ibu hampura rada ngacaprak wios da moal rugi ieu abdi mah ngacaprak oge engke ku bapak hajat balik bakal dibarokahan. Ih si ibu mau cok nyanyahoanan.
Allahumma shalli wa sallim wa barik. Neng sok sa panggilan sehari-hari teh? Neng Tina. Ari apa panggilan anak? Neng Elan. Oh, Dun. Neng Tina, Aa. Kayak heula awek nyebut Aa wungkul. Neng sareng Aa ayeuna teh luar biasa tos gaduh status anyar. Nikah teh tadi Neng. Neng orang mana? Masih orang Sadananya, tapi benten desa. Mau Neng mah desa Sukajadi, Aa mah desa Mangkubumi. Geuning amani tebi-tebi atuh milari istri TK Sukajadi. Emang di Mangkubumi teh ya istri? Awang kewe lah diterangkeun. Neng sareng Aa tos gaduh status anyar Neng. Meskipun teh can digarap ku Aa. Tapi Aa sareng Neng teh tos gaduh kewajiban sabab Neng sabada akad nikah tosah jadi pamajikan. Aa tosah jadi salaki. Sedangkan yang namanya suami itu tanggung jawab untuk istri sepenuhnya. Matak Neng tanu di jilbab abu, grup ijol lumut, ikatan jomblo lucu dan imut. Hai Neng yang jilbab abu, gelis cantik siga ulat bulu. Dapat salam dari ayah ibu, tamat kuliah jadi menantu. Aduh, itu dah hari nemen naksir mah ibu. Komo lamun gelis keneh mah pasti rayuan manjaan teh luar biasa. Beda jeung man geus karolot kieu. Salaki teh moal kitu. Tibalik, hei mama nu daster biru, hidung pesek siga goreng tahu, bojo akang nu anak tilu, mun seuri koneng tara nyikat. Tanggung jawab suami teh Elan luar biasa. Makana Neng nu teu acan nararikah, dari sekarang persiapkan keinginan harus ada. Carilah calon suami teh nu tanggung jawab, anu jujur, nu gede perhati. Yang paling utama carilah pilihlah calon suami anu gede kanyaa. Bedus karareum. Allahu Akbar. Cikumahakeun atuh ieu teh aya Pak RT teu? Palurah aya palurah. Oh, tos pupus palurahna. Nu mana ya Pak RT? Pak RT cik urus warga teh tong aredan kieu yeuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Sebab tujuan nikah teh dalam Al-Qur'an. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Sebagian tanda wahdaniyatna Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum, bahkan santri masuk nama majhulkeun khuliqa, tos diciptakeun urang teh ku Allah azwaja sapasang sapa. Allah nyiptakeun sapasang luhur jeung bantuan kaler jeung wetan jeung beurang jeung awewe jeung ngan azwaja di dia sapasang mah nyaeta suami istri. Naon sababna? Min anfusikum. Da atuh kabayang ibu lamun alam dunia ku Allah diciptakeun beurang wungkul teu dipasangkeun jeung peuting. Terbayang ku ibu lamun Allah nyiptakeun beurang wungkul, pasti temperatur udara akan naik di atas 1000 derajat Celcius. Berubahlah wajah dunia ini menjadi lautan api, hangus terbakar dunia dan isinya. Sabalikna lamun Allah nyiptakeun alam dunia ieu peuting wungkul teu diganti ku beurang, maka temperatur udara turun di bawah 1000 derajat Celcius. Berubahlah wajah dunia ini menjadi lautan salju, ditutup ku lautan es. Bekulah darah jantung manusia takkan tumbuh lagi, pohon-pohonan takkan tumbuh, matilah seluruh makhluk yang bernyawa. Maka untuk menjaga musibah semacam ini, Allah ngadamal hukum azwaja, sepasang dengan satu firman-Nya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil al.
tuh arapal gening albab nama azwa jadi dia sapasang mah suami istri aelan sareng neng tina terus dipasangkan ku Allah melalui tadi sah akad nih supaya naon litas kuno ilaiha menemukan hidup tapi ternyata punten Pak dalam hidup itu hanya cita-cita hayang bahagia, hayang genah, hayang betah, hayang tumanuna, hayang ngareunah, boga pakaian weteuh dahar seubeuh imah pamajikan carang reuneuh kolor teu waleh baseuh unggal peuting ngeureuyeuh tapi sok aya rumah tangga kehidupan ibu nu sangsara hate capek jantung kusut awak begang panon celong pikiran sulit dientrep ku bingung diprovokasi ku khawatir pikiran sumpeg sirah balideg irung mepeg jelik budeg lengkah gejet awak geyebed mata ruseb anak geringan kabeh nu gede TBC nu cikal amanel nu leutik cacingeun nu bungsu bisul nu awewe conge itu jadi cita-cita wungkul ibu rumah tangga hoyong bahagia hidup hoyong betah teh tapi ternyata dalam keadaan yang nyata mah dunia teh lain tempat bahagia tempat capek tempat riuh betul teh bu ayeuna neng engal nikah tidak ada cobaan dan ujian sok 3 bulan kaharep setahun kaharep dunia pasti kita rumah tangga menemukan satu coba rinta uji dunia mahalun lil balwa dunia mah tempat ujian sekalipun bapak-bapak ayeuna keur pangajian tolong iman harus kuat pasti dina ngaji bapak sok papangi jeung ranjau kehidupan ngaji jika rana astagfirullahaladzim aya rana aya di dia aya Masya Allah tolong Pak RT urus randa-randamu kone jang tong sok pilihan cenah moal eta mah janda kone janda ge rana ge asal ngeureuh ibadah idodo aya rana ngeunah cenah ngeureuh ibadah ngeureuh ngaji di mana aya rana ngeunah mun ngeunah ge laku pugu matak jadi rana ge bau cenah teh ada sami Pak Ustad Aceng oge dijieun nama tinu barokah ece pohara tinu bau cenah ece ibu waktu langsung ngacaplak yeuh eta da gara-gara tina buduk barokah eta teh ari teh lagi jadi bau deui lah ibu araya aya nu bae ditu harirup litas kuno ilaiha neng rumah tangga aa lamun hoyong bahagia kudu kumaha carana taroskeun ka Pak Kiai taroskeun ka Pak Ustad Allah pun berfirman berkata wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah yang menjadikan bahagia rumah tangga modalna teu loba 2 1 mawaddah nu kadua warahmah hiji naon bu sing tarik atuh 2 sok ieu mak nu di tengah nging balangah keur ngaji mah tong ngalamun tong nyirikeun ka susah keur ngaji mah kudu loba sedekah euca ieu ari sia ya Allah ya Robi cenah beuki peuting beuki karari abdi mah teu kaharti ieu aduh geus teu kuat hayang nyeung majar aswad ja cepala malam Jumat mah udah luar biasa maca sholawat di pasian syafaat yang di pasian rahmat ngaulaan salaki sakali malam Jumat akur pahalana jeung ngabunuh Yahudi 80 neangan Yahudi ka Israel mah jauh lah sok mending kena tiap malam Jumat ku ibu paehan salaki jadi ibu kasih ngarti geura lamun aya kodok teh ulah cari cing aya nonton televisi salaki mah geus erep sora bari babatukan di kamar ibu teh kudu ngarti sampeurkeun lamun salaki geus babatukan sampeurkeun bapak ya naon ka dieu urang mah bunuh Yahudi di mana Yahudina repe eta dina jero calana mama
Sok wilujeng membunuh Yahudi neng. Cicing jang ujar Allah cicing. Aduh, jam 10 geus menang 80 maihan Yahudi teh. Aduh, da salakina teh dah hayang we ibadah jam 11 nyaring deui. Ditanya teh ku bojona, "Bapak koyak kieu nyaring kunaon?" Keheul cenah ka Yahudi paihan deui. Setar deui waktu jam 12 teh. Maihan Yahudi, akhirnya mah tiap jam ngabunuh Yahudi. Tapi kan ka jam 3 teu oron-oron. Dijumlahkeun teh menang 8.000. Ari salat subuh kaburangan. Wah, teu kaci. Atuh kanyahoan ku hayam, cek hayam teh betot. Terojol teh entog, cek entog teh raos. Lah, hiji neng, supaya bahagia rumah tangga mah modalan kumaha wadah. Naon ece? Naon mak? Oh, so ulah mawadah. Naon ari mawadah teh ibu? Ari mawadah teh satu anugerah yang diberikan oleh Allah terhadap hambanya, terutami ka Neng, Tina, sareng Kacep, Elan. Naon eusina mawadah? Nyaeta CINTA. Hijikeun? Tanpa cinta yakin Neng jeung Aa moal nikah. Pangna kieu teh bararogoh. Pangna daek kieu teh carinta. Leres teh Bu? Rasa cinta bedu langsung kana edan mah nyambung teh. Kena geus teu kudu dititah nu kieu mah connect langsung teu loading tuh. Sok celah ieu rumah tong kapalang edan yuk. Da tara unggal malam Jumat ieu kikieuan teh mumpung loba batur edan bareng. Sok eling bareng. Oh. Ngabunuh bareng kayak gitu. Nu boga so teh. Nu boga mah cicing tong ngabunuh nu batur. Bisa ngabunuh nu tatangga. Ayo aja yuk ah. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa sejak lama. Tetap suci dan abadi, takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Renungkan lila lila pisan ka eureun ka maju lila ka eureun lila. Resep tanu be dia mah grupna teh da jarurig ti piungkul. Duh nyebut renungkan lah lagi meninggal ternyata yang dipayun teh peserta KDI. Ibu, Bapak, baik. Aduh, eta ngagerem surajin. Bapak, Sion. Aduh, isi bapak teh keur siap-siap rek dibunuh. Sok Pak, persiapkan dari sekarang Pak. Aduh, Ibu, araya, repeh Ibu matong nyorak Bapak. Cek abdi ge sorajin ceuk. Yeuh Kang, jeung abdi matong isin-isin Kang. Sok lepaskeun Kang. Sok rek nyorak-nyorak mi puguh. Atuh mun bade maot-maot sakali. Mumpung malam Jumat. Jama keur ngaji, maot lagi husnul khotimah. Tong amin da mau sakarat ge encan. Ibu. Lanjut. Kayak lah 5 menit deui nya. Atuh kumaha wios tapi kan jam 1. Kajen tapi kan ka subuh. Tah resep urang dieu mah nya. Ngaji tapi kan ka subuh ge wios. Tah ieu teh ciri istri di dieu mah resep ngawadul. Sok
lah lepaskan we celah terserah eta mah. Ibu teh da di imah mah peupreun di imah bae dua aya tuh. Itu tuh geningnya bunya solusi ngaji mah barokah teh. Di imah mah loba pusing, datang ngaji mah bisa seuri. Betul teu? Matak eueuh deui ubar pusing, ngaji obat galau. Nyeri hate, rariweuh, salaki leungit, teangan, salaki leungit mah. Cek abdi jadi apa bener ya mah jeung nu aredan ieu mah. Salaki leungit ge maca Yasin di tengah lapang meureun. Aduh, Ibu. Kunaon pangna ayeuna Neng nikah gaduh ada rasa cinta. Tapi pun teneng, yang namanya cinta itu kunaon wadah rumah tangga, mau wadah cinta diheulakeun sabab cinta mah tara lila. Cinta mah tara abadi. Kunaon cinta tara lami wajar, da cinta jalmi ka jalmi mah sokeuna kuseep lain setan. Awas nu teu ngajawaban nyeri huntu sia sok Kang awas akan sakaya deui akan teh nyorak burut sia balik Kang. Ibu Ibu yakin Neng kunaon pangna cinta dipayunkeun? Cinta mah tara lami, da cinta nu abadi mah hiji, cinta Allah ka hambana. 2, cinta Nabi Muhammad ka umatna. 3, cinta indung bapa ka putrana. Karaos meureun ku aelan, sekalipun bapa ayeuna nuju teu damang, belaan dikorbankeun segala tanpa ada balas jasa tinu jadi anak. Demi siapa kikian? Demi aelan ingin anak bahagia. Betul teu Bu? Entah kade tong gagabah ka inu mah tong nyiri doa inu mah sami jeung doa Nabi ka umatna seukeut arabatan silat dina pada teu aya tolak ijabahna. Tapi anak nu wangkelang, nu milaraan, nu doraka, nu pernah nyakiti indung bapa, naudzubillah tong boro-boro asup ka surga, ngame seungit surga na ge diharamkeun ku Allah. Naudzubillah min. Cinta Neng ka Aa mah mualami, cinta Aa Neng mualami. Apalagi kalau cinta memandang karena cantiknya Neng, karena gantengnya Neng. Ayeuna Aa kasep aelan tingali Neng 50 tahun yang akan datang, aelan tidak akan seperti ini. Pasti seperti Abah itu. Ditilik digigir, lengit ditetep diharap, disawang ki tukang, lenyang punten Aa da ari istri mah atuh kusalah teh sok dikeureuyeun pasti engkena teh bakal bareuh. Hamil we Aa Neng teh geus hamil komo geus boga budak, turun mesin sakali 2 kali, apalagi geus 4 kali geus teu puguh bentuk. Sok tingali ibu meuni amurusut kieu. Mata ka atong ningali geulis mun Neng ayeuna geulis engke mah jiga emak ieu. Mata ayeuna punten lamun bapa ayeuna ditaras ku abdi pageus kolot kieu ka bojo bogoh keneh henteu. Teu cenah. Nu paeh ge hirup tuh ceritanya kitu mah. Tuh Bu, salaki teh geus teu bogoheun ieu. Ibu ayeuna tingali salaki ibu teh lain kasep da tu ayeuna mah kalah jiga opak bubuk. Salaki ibu teh beki kolot teh lain beki kasep kalah beki kasap. Ibu bogoh henteu kanu kieu. Salaki geus kolot bogoh henteu. Tuh Kang teu bogoheun. Tapi tingali Neng ayeuna keur aya keneh bogoh Neng. Kamana-mana berdua. Dunia terasa milik berdua. Papaseaan moal aya apalagi meleman pertama. Ngaran meleman pertama mah ceu urang ge karasa baheula. Tong boro-boro cekcok jeung salaki hayang hitut ge diplastikan. Hayang kiih ditahan. Coba ibu ayeuna sok geus kieu liwat ka hareupeun salaki. Boro-boro hitut teu hayang. Hayang komo hayangnya teu hayang ge dihajakeun. Salaki keur cicing tarojol pemajikan liwat perepet. Mana jika nu ngahajakeun Kang teu da jika nu keheul pisan ka salaki teh dendam ku hitut. Salaki keur cicing torojol bojok brot. Pan salaki na ge ngahuleung anyir kenal pot bitu cenah. Bukan bahu
berbintang, bukan leher berdaki mak. Emang salaki masuk di dadasi gitu? Enggak kebon di dadasi. Bukan bahu berbintang, bukan leher berdasi, yang kudambakan pria yang punya hati. Awas, dengarkanlah wahai kaum laki-laki. Hayo we ngeunah udud. Pamajikan mah tuh keur loba pikiran. Betul tak Bu? Jangan sok akang menjadi laki-laki Kang, merasa gagah, merasa kuat, menyepelekan seorang perempuan. Tanpa peran perempuan dalam rumah tangga tidak akan sukses untuk suami. Sok atuh sing tarari keprokna para korban sok. Tamu kayak para tersangka ya. Ibu, punten kang dibutuhkan ku pamajikan mah lain kasepna salaki, da geuningan baheula ungkul kasep teh ayeuna mah salaki ibu teh kasap. Betul teh Bu? Tapi suami yang bagaimana, yang punya hati, menghargai istri. Sebab Allah menciptakan wanita bukan dari tulang kepala, berarti istri bapak tidak pantas untuk dijadikan kepala rumah tangga. Hargai kaum istri, kenapa? Sebab wanita oleh Allah bukan diciptakan dari tulang pundak, berarti istri bapak bukan untuk dijadikan tulang punggung keluarga. Mikir bapak, kaum lelaki jadi suami harus usah. Tong nguseup wae. Aya tukang nguseup di dieu. Doakeun salaki kitu masih guat paeh ceuk. Paeh kedulna maksud teh sing daek usah. Da anak pamajikan teh napakahaneun. Sok ibu, awas bapak. Kenapa bapak harus menghargai istri? Tanggung jawab suami sepenuhnya untuk bojo. Sebab wanita bukan diciptakan dari tulang kaki, berarti bojo bapak tidak pantas untuk diinjak-injak. Yes. Dari apa istri bapak diciptakan oleh Allah? Dengarkanlah wahai kaum laki-laki, istri bapak diciptakan dari tulang rusuk yang dekat dengan hati, berarti istri bapak untuk dijaga hatinya, pantas untuk dijaga perasaannya. Yes. Tepuk tangan. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Capek mengkening neng jadi awewe teh. Ayo nak neng masih kene tidak ada beban. Sok engke makaros ku neng komo geus boga budak mah ya Allah. Ngaran awewe digawe teh 24 jam beurang peuting teh teu eureun. Bener teu Bu? Beurang nyamel ti peuting disambal. Beurang nutu ti peuting. Tuh tingali gerak si teteh nung nyarepeng budak alit. Yakin dugi ka bumi teh da moal matak ti bobo ieu ek ngabunuh Yahudi ge hese. Budak cerik menyadi antep anger we budak ibu nunggu yang nyering mah ieu nen pan budak geus rehe ibu teh boro-boro tibra da bapana ge kalah milu gogoakan asa kabayang nya orok jabri tengah peuting ngagoak meureun cek salaki oco teh tapi kumaha tingali peran ibu-ibu mah kanya kabudaknya kasalakinya bapak tong gogoakan sok we sampeurkeun ieu sok sabelah deui nganggur tah sok parasmanan jeung budak sabelah ku budak sabelah ku bapakna tapi kahulu susu teh offset aduh aja kada bapak suami itu tingali tiru akhlak mulia Kangjeng Nabi dalam rumah tangga. Apa Nabi Muhammad berkata terhadap istrinya, manggil pun tarawantun ayeuna menyakiti panggilannya yang mesra, ya Humairah, wahai bunga mawarku, wahai bidadariku yang wajahnya putih kemerah-merahan. Pernah ibuku salaki dipanggil gitu? Tepikeun ka kieu mah ge moal. Da salaki ge mikir atuh maknya hideung pamajikannya Humairah. Kalakeung meureun ya Humairah wahai bunga jawer kotoku nanaon ge kudu serasi atuh jeung kaayaan ece pami Pak Ustad teh tingali para kiai di payun tingali ce bentennya ari kiai mah sarung gaya sorban HD eta ge pamere
usahanya Kang Ajengan di mana atuh iwa titi warga teh anu baleunghar bari aya kahayang gitu gaduh emutan kiai teh pewaris nabi matak si nyararaah eueuh ka kiai teh sok pangbalikeun satahun sakali masarung TBHS ulah wadimor bari urut tinu maot buruh ngurebekeun atuh dipake ngaimaman teh kan ngajung jurigan. Wah, jadi we di lemur abdi mah ayeuna seueur kiai jujur aca. Nah, nyebut kiai jurig deui. Astagfirullahaladzim. Tadi ke abdi nyebut ladang budug. Budug barokah. Aca. Aya. Lanjut. Oh, kahadenya cenah. Hargailah kaum perempuan tinggal ibu Nabi Muhammad manggil ya Humairah atau ibu mah minimal atau da kusalaki tadi disebut ya Humairah serasikeun we kumaha kaayaan lamun salaki geus kolot abah meureun akang teh emak mun apih ami mun papih mami sapertos bakieu mah abi umi gitu eta mah kumaha ceuwe sok aya nu bunda tah berarti salakina panda eta sing sararopannya jangnya ari ka sepuh teh ngamanggil teh ulah meuni kos zaman ayeuna geuning bu naon da ka idung teh nyokap cenah ka bapana bokap eta teh rojo teh ka uwana wakap cenah bade ka sakola bade ngaos pantas ka ibu teh assalamualaikum mama assalamualaikum pa ieu mah dah mama dah papa lanjutna sidiran dah diran hiji mawaddah cinta karos neng lah ayeuna mah nuju aya keneh bogoh maduh neng panggilan mesra sok rangke neng ciwit si A tapi kan gagetihan tapingpingna da moal amek moal jalan-jalan ke kota baru jangan lupa beli pisitan paling enak jadi pengantin baru malam pertama silih ciwitan aduh caroge diciwit mesra ku pamajikan tepikeun ka bocelek getihan ditanya ku pamajikan aa cakit enggak tengah jawab kalah pingping nu hiji deui diasongkeun iwit euy aduh ajaran ibu ayeuna balik ngaji salaki diciwit tepikeun ka getihan manya teu ditampiling tah sabab urang mah geus taya cin jalan-jalan ke pasar baru jangan lupa beli kedong-dong paling enak jadi pengantin baru malam pertama silih gandong sok neng ajaran neng ngarenghi ka cek si anu teh ada apa yang ganong pasti tak langsung diganong kemana yang mau BAB hayang modal diganong aja ajaran aja ayeuna ngareng hikmen tadi ganong ka salaki manya tadi gejretkeun neng bakal karosku neng lah bogo kena masuk neng enjing we kana motor aa tidak berani gancang teuing ngajalankeun motor bisi bojo ragrag oh gejelig moasan kapan cek salaki teh muntang ayang cing talik sakit enggak ibu ayeuna kumaha muntang kana cangkeng salaki diamek eungap sia teh muntang teh kana cangkeng kana naon atuh ka tukang kana behel pan mawa pamajikan ge bapak meni jiga mawa karung pare wah digancangkeun ami ragrag pamajikan teh aduh muntang pamajikan teh kana tak-tak salaki nu kenca kana behel atuh pamajikan teh jiga teko kieu gedebut ragrag lain ditulungan ka ditunjuk-tunjuk ku salakina tah cek aing tadi sia tong milu cenah awas akang satu kali akang menyakiti melontarkan kata yang menyakiti hati istri doraka kang bidadari di surga ikut menangis apa kan antep kang sinada remo weh heula antep kang ulah ditahan sok tajam kata-katamu cicing tidak butuh ku uhuy tidak butuh ku keprok apa dengan uhuy kalau tanpa ada saweran tajam kata-katamu seram perbuatanmu tak tahan mata dan telinga menerima kenyataan tak kumakang lamun geus kitu pamajikan nyeri hate teh majikom ditajong ku salakina
pada sangut teu asak pugu pamajikan mah poho teu dicolokeun pada riweuh bari jeung ngasubudak atuh eta mah sayur kaasinan atuh menikah disingsringan ku lehona deui Yo, punten nya upami aya masalah dalam rumah tangga ulah sok saruana, salaki kudu bijaksana. Insya Allah masalah akan musnah, tidak akan bertambah. Coba lamun saruana bola-bola musnah, masalah teh aya kalah bertambah. Lamun pamajikannya saduan ka bapak, bapak teh kudu narima, bapak hampura sangu teh teu asak. Ulah kalah molotot. Justru bapak teh kudu leuwih melemah, tong minta dihampura mamah ka bapak. Justru bapak nu kudu minta dihampura ka mamah. Kunaon pangna sangu teu asak sabab gasna seep? Kunaon pangna gasna seep sabab bapak teh acan masihan artos ka mamah? Tah betahan teh lamun kitu ca. Ya mah sagala plutat-plotot. Emang Nabi Muhammad sok molotot datara. Bora-bora molototan Kangjeng Nabi mah Pak miwarang oge cadu Kangjeng Nabi mah kabojo cadu miwarang sabab tinggal di bapak dina kitab Ukudulijen yang berhak menanggung jawab pekerjaan bukan istri tapi suami dimulai gegero masak ngepel ngistrika eta teh kewajiban salaki geus isuk mah caricing keun antap sina itu tuh bagiannya rarangu wilujeng akang isuk ngararejo ibu mah senang atuh kewajiban istri mangan hiji taat ka salaki cek salaki nyangu hidup pak cek salaki masak awah aduh matak ibu lamun menyakiti hati suami ingat bu ridallah aya dina ridho salaki aduh jagalah suami jangan kau sakiti ridhonya suami ridhonya ilahi jagalah suami jangan kau hianati marahnya suami murkanya ilahi dengarkanlah wahai ibi balik ngaji mun salaki eker pusing pamajikan ulah rungsing mending buka kutang jeung samping asongkeun bujur jeung pingping mun salaki hayang nyanung wayahna kudu didukung teu bisa diemung-emung dan ngora geus melenung Allahumma shalli wa sallim wa barik tapi ketang ibu wajib taat ke suami teh nu kumaha heula ari salaki tara salat tara ngaji mah cicing cuy aduh bu ibu matak pilih calon suami nu tanggung jawab teh nu jujur sabab kewajiban tugas suami berat sampaikan ke akhirat tanggung jawab suami untuk istri ibu makana lamun hayang berkah rumah tangga suami kudu soleh pamajikan kudu soleh kasolehan ibu doa pamajikan diijabah manfaatkan ku ibu kesempatan eta salaki ka sawah amparkeun sajadah ulah kalah ulin ka imah coodah giliran salaki usaha teu bebenangan amak ibu teu mikir da salaki ka sawah teh lain salat duha kalah ulin ka imah cetitin disampeurkeun ku cekokom terojol cenunung jeung ceeti akhirna mengarariung we dipingpin ku ceimas tiap poe rebo jeung poe kemis saya berjanji aya nu kitu di dieu Bang Emo kaya awas doraka sia ceriba ye hayang barokah mah dalam rumah tangga neng soleha aa soleh awal waktu sholat sing daek ka masjid berja salaki leuleus bere pita mun leuleus wae ku ibu sing sering dibere sumanget lain susu atau dibere susu mah kalah ngagengel di imah meureun lain sholat berjamaah hari oce teh Allahumma sholli wa sallim wa barik yuk ibu cinta orang yakin tos teu aya ayeuna nya cing ya sok da tos teh cinta mah ibu malam Jumat salaki yakin ka ibu teh kadang ngeukepan kadang henteu sakapung makalah napa Quran ningali pamajikan teh salaki teh ieu teh cenah kunti atau pamajikan asa teu pararuguh ningali pamajikan teh kutang pegat talina dipake eta susu di teh gitu oyak-oyak dibawa nang kara kalah percis ceplok nok nampuyak dikenyot kalah nyelap nah huntu nya bingung salaki teh teh baso urat cilok goang ugu susu pamajikan nu digegel teh ce cinta tos teu aya neng modalan ku nu kadua waroh mah ari waroh mah manaon ce kadeudeuh kanyaah kaasih kaheman ibunya teu ka salaki
bapaknya teka bojo ento aduh Gusti yuk salaki edan leuwih parah ieu mah Gusti bener ieu mah laki mah kudira rukiah ce ka pamajikan cenah teu nya Cek ibu ge da sarua ka salaki teh teu nya tapi kurang karena tos ada anak sok bu gegedena lamun geus boga budak kanya teh ka salaki atau ka budak akang ge pasti kang nyah teh gegedena mah lain ka pamajikan ka anak akang kunaon atuh ngabelaan naon atuh eta usaha menikat bebeakan bilang na jawabna ngabela anak pamajikan lain ngabela pamajikan anak salaki ibu sono ka anak nu pangheulana ditaruskeun balik usaha anak atau pamajikan nu pangheulana dipangku sok salaki eueuh mangku eueuh heula anger we sok bapaknya ka anak ningali morosot calana anak dibenerkeun ku bapak tapi ka pamajikan mah geus kurang kanya yakin pamajikan ningali calana nu geus bener ge kana diporosotkeun tah eta teh ciri geus kurang kanya ka hade eueuh geus teu kuat itu bayang ngebunuh ya udah geura balik ibu lamun rumah tangga tuh saling pikanya yakin sanajan geus kolot ibu bakal tetap sakit nah sare sanajan jeung aki-aki nah tumanina tumpak nini oh kadanya nanya engke kumaha neng ketos bade gaduh putra salira neng moal kieu deui tinggali patuangan beki agung cek pernah hamil teu eta perut ibu patuangan padaharan beuteung atuh beki ngaleutik kan beki ngagedean tuh Kang entong enaknya yang cerena wungkul sok da diemot-emot makang opat hal nu teu bisa dipigawe ku lalaki ngan ukur ku awewe hiji men sok aya laki nu men aya mencret dua nu teu bisa dipigawe ku laki hamil sok akang meskipun akang awak badak sok akang cangkung gede leungeun ditato lah sina hamil moal bisa tapi awewe sanajan awakna leutik begang garing hidung ipis hirup deui tong boro-boro hamil saminggu 8 bulan mampu tanaga akang kuat mangul semen geus cangkel tak-tak mah diencangkeun ibu hamil 8 bulan karaos cangkel dina lebet patuangan ibu reka pasar osok di PHP-keun ka salaki sugan cek teh bapak mi HP heula reka madrasah anger we dibawa ka pasar dibawa ka pangajian ka kebon ka sawah tuh dibawa Kang 8 bulan bayangkeun ku akang tingali budak geus 8 bulan cek bidan cenah tanggal 20 lahir teh geus tanggal 25 encan aya wae can mules wae budak di jero geus totojer hayang kaluar bapana ti luar totojer hayang ke jero untung teu perewis oge ibu kudu tanggung jawab sepenuhnya tingalikeun ka deudeuh kanya salaki harus siaga siap antar jaga pecah ketuban tong diantapkeun bisi pamajikan bahaya geuat bawa ka bidan tong dibawa ka rumah makan datang ka bidan sok neng naik kana ranyang nyamuhun da kana kenteng mah luhur teuing tarik napasna nyatu pasti da tarik tamang mah Agustusan hokang tidinya akang mulai sadar cek bidan teh heujeunkeun akang balas setia milu babantu ka pamajikan ngahujeun cek bidan tarik napas heujeunkeun terus tong menyerah emak tong menyerah ibu neng wayahna sakedap deui eta budak teh kaluar sok heujeunkeun deui tak geuning rambutna geus katingali padahal rambut inungna keneh eta teh Gusti lu kali ngahojon babantu salakina melu ngahojon borosot teh budak keluar da tingali Kang akang apakah mampu ngaborosotkeun anak sanajan akang milu ngahojon borosot bebarengan koneng akang mun keluar teh tapal badinya akang teh
kudu sadar diri ya Allah. Tuluy aku akan teh cengcerikan pamajikan utas ngajuru teh Kang. Mama hampura. Mama ngajuru teh geuning kitu. Bobotutan mama pejet. Bisa dipakai deui henteu. Nya bisa Kang. Sabab Allah memberikan keajaiban kemuliaan bukan ke suami tapi ke istri. Sebab ngalahirkeun karos nyeri teh geus budak lahir mah poho ecet nu aya mah diganti ku kabungah betul teu Bu? 40 poe nyieun deui kapan? Caritana cenah ngajuru teh nyeri tapi borosot deui. Kan akang teh kudu berpikir lah Kang. Pentah hampura pamajikan mama hampura geuning mamah teh nyeri ngajuru teh da geuning budak nu kaluar teh meuni ageung 3 kilo teu saimbang aya nu asup mah 3 on. Ciceng lain jorang. Ami kahartieun bapak teh ami sadar tong ngeunah nyang cerena wungkul Pak. Sok tingali pat teu saimbang da leku logika we lamun eueuh kaajaiban ti Allah mah. Budak nu kaluarnya gede nya gondrong sok nu asup mah nyaleutiknya gunul atuh ceuk. Rek kumaha teu pejetna bojo bapak. Matak sing nyararaat akang ka pamajikan teh ya Allah. Ieu mah aya we disentakan bari tara dibere duit. Giliran pemajikan butuh terupa meni amak-amakan teu bisa dangdan aya duit teu diberi jeung skincare-na. Bener teu ceuk? Punten Pak cantik itu mahal Pak perlu biaya. Ada. Loba korban. Loba tersangka. Rarehe beda rumasa. Ibu. Aduh, alah aja. Duh abdi mah sieun ieu ngaji jeung nu aredan ieu. Sieun balik ka bawah GR aja. Naon nyebut gelo. Itu di tengah nyebut gelo teh nu ketihang. Awas lah pokona mah nu nyebut gelo ka abdi marasakeun. Pokona mah sawe nu nyebut gelo kudu cekelan aja. Atuh dicekek mah pae engke. Cekel. Lain salah wae abah kaliru. Iya salah wae mutlak teh bener si abah ngomen. Aduh, cek. Lain kurang dia mah di paritnahnya. Tadi kiai disebut jurig. Abdi disebut gelo. Santri disebut budug. Keun atuh cenah da sarua lah santri mah tepikeun kaina ge barudug da ustad da ge bunga ustad da mah teu budug ceuk. Ika ustad nyebut budug, ka kiai nyebut jurig, ka abdi nyebut gelo. Mangga pokona mah ka PRT tanggung jawab PRT urus warga nu aredan kieu nya. Enjing canak rukiah. Ibu nitip yuk jaga apa iman takwa modal dalam rumah tangga untuk bahagia hanya satu istiqomah ibadah salat berjamaah jurungkeun salaki kamas leueur mawa iteuk poek makel baterai hujan make maksakeun indit ka masjid alus henteu ibu lamun salaki hujan di payung ka masjid henteu tuna we di luar payung namanya da meureun ece masalah kita sina cicing we kieu di jero masjid. Lain sina salat, sina nyenyakel payung we meureun tuluy. Aduh. Astagfirullahaladzim. Ibu. Makan apa atuh ayeuna Bapak Juhro sareng Ibu Sa? Ibu Waroh kikian teh hanya satu harapan pingin doa dari jamaah semuanya putrana nu ditikahkeun hoyong soleh bahagia rumah tangga sakinah mawadah warohmah. Boro-boro Pak Juro atau ibu anu berkorban tingali oh ya segala dipasangkeun tuh tingali aya sepanduk aya foto abdian. Abdi mah ningali ibu seuri bahagiamu bahagiaku juga deritamu bukan deritaku. Sabab kalau ibu sekarang sedang menderita, saya juga sama sedang menderita. Sabab ningali foto. Sok da Pak Juhro teh moal hajat deui. Rek kumaha ieu nasib foto abdi. Sok sieun ku ibu di pentajang pipining WC. Terido. Lamun ku oca dipake moe pare. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Aduh ibu
tujuan Pajuro teh sae iriungan teh belaan ayeuna nuju teu damang dilebatan ku sodakoh. 2 ayeuna pangaosan. 3 silatu rahmi la khairu fi katsirin min najwahum ila man amara bi sodakotin au ma'rufin au islahin bainan nas. Pang sae-saena riungan nu mulia di payeureun Allah hiji lamun aya sodakoh, 2 aya pangaosan, 3 aya silatu rahmi. Ta urang oge ngariung kieu abdi tebih-tebih diodang ka dieu baru ka silaturahmi mah ibu insyaallah bakal panjang umur loba dulur celain loba duit. Uyos abdi mah teu dibere duit oge yang penting balik menang amal Gusti si Ece mah teu sadar urang terek baralik ya teh balik ke alam akhirat. Da di dunia mah pana rusak mualila. Kehidupan yang abadi mangke setelah mati di alam akhirat. Naon nu rek dibawa maut ku urang da lain amplop, lain dunia, lain harta banda. Matak ibu nu boga imah gedong teh tong sarombong. Sok tanu boga geulang teh tong baralaga. Keur ngaji teh we gagaro. Api-api ararateul. Mending kena dijarual ti ayeuna. Sok pasikeun sodakohkeun tu ka kiai nya. Matak abdi mah teu boga geulang, teu boga kongkorong, lain teu hayang da mesing meuli genan kaduga. Ayeuna ge duit marek meunang ti Pajuhro. Gitu. Meureun meunang 50 gramon mah ece. Ngan abdi mah meskipun salaki hayu we nelponan cenah umi nanti beulikeun kana perhiasan moal abdi mah moal meunang kagoda. Mending kena dipake ngabangun pasantren jang naon aja santri loba atuh mending dipake nyeun nu kitu tah lembaga ladang ngaji ladang ceramah teh kesang teh matak jadi bakal jadi pahala daripada dipake meuli perhiasan. Kabayang meureun ku ibu abdi balik ti dieu tuluy meuli geulang isuk geletuk abdi modar takarek 3 poe make geulang ladang ti Pajuhro atunya salaki nu atoh mangi geulang anyar tuluy kawin deui mas kawina geulang urang ladang ti Pajuhro amuk jaba awewe nu dikawin ku salaki teh anu aya dina grup WA teu hayang pertemanan yang menyakitkan. Di kubur teh ece boro-boro mikiran ayeuna urang naon ece kebahagiaan. Mikiran geulang we meureun nya. Naudzubillah min. Mata kahiji sedekah jariah, 2 ilmu anu manfaat, 3 doa anak anu saro. Ibu hoyong gaduh budak soleh. Tong hayang boga budak pinter nyanyi ece. Da budak pinter nyanyi mamanya ibu sakarat dianterkeun ku budak nu pinter nyanyi. Piraku bapak keur engkak-engkakan torojol anak nu pinter nyanyi, bapakku persembahkan lagu yang terakhirnya moal kitu. Anger we ku budak anu bisa maca Al-Qur'an. Merecek budak teh Yasin wal Qur'anil Hakim ditalkinan ku anak la ilaha illallah ngalepaskeun nyawa ibu jeung bapak teh bagja dunya akhirat dianterkeun ku budak anu saro. Hoyong ibu budak itu tercekap ku hoyong pasantren ka madrasah aya di dieu madrasah aya pasantren urang dia putra ibu aya nu di pasantren putra ibu nu masih di SD ayeuna aya ngajung teang sina aruih daina teh geus peuting ece teu teuingeun atuh budak sina caricing wayah kieu di sakola geus moal bener lah jeung pasien mah ngaji teh lah. Malam Jumat eling-eling dulur ibadah ulah berang peting ulah bisina kaburu ibu ayeuna surah serikeun eta teh bonus ti Allah bahagia loba kasusah loba kabingung pasrahkeun ka Gusti Allah. Da dunia mah bukan tempat bahagia, dunia mah tempat capek, tempat riweuh. Matak nitip iman kuat akidah sing semakin akurat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tujuan sadayana utami Bapak Juhro kikian ibtigha amardotillah karena Allah, mudah-mudahan fasaufa nutihi ajron adima, Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Sakitu nu kapihatur kirang langkung dahapunten kasadayana cicing tong wakat sengkat tuguning jurig magecarengka Kela pan bade ngadoa Pak Kiai ari jalmi masuk resep dugikeun ka doa dugikeun ka tamat supados khidmat bari kengi ilmu anu manfaat. Buah kaliki mesna di parapatan sakitu ti abdi hapunten tina sagala rupi kalepatan sakali didoakeun Pajoro sing enggal dipaparin ku Allah kasehatan sapertos bihara bihari deui amin ya robbal alamin. Buah kaliki mesna di parapatan mun Pajuhro ngaku cinta ka abdi sing daek ngaberkatan.
Aminan sing kompak dah gitu ibu kompak da abdi teh perlu dukungan balikan deui buah kaliki mesra di parapatan mun pajuhro ngaku cinta ka abdi sing daek ngaberkatan. Terima kasih atas dukungan semuanya. Hapunten Pajoro sanos nuju teu damang eta mangemutan. Keun da aya nu calagerieuhnya. Nu ngemutan wireh abdi uang sulti pangaosan biasana dina mobil teh sok pinuh ku kadaharan kayaning beas nu di karungan eta mah Pajoro nu atos punten keluarga Pajoro nu teu acan ulah loba pikiran sok we kanu atos nurutan kitu ngahaja abdi ngobrol kitu supados aya persiapan sabab jalmi masuk ku kapohoan mata kudu saling emutan ti ayeuna ku abdi di emutan bisi aya beas nu can di karungan niti Pajuhro abdi ngobrol kitu tong dianggap peureuyan hapunten aja piduanti sadayana pun bapak kersan nuju kirang sehat pendiri pondok pesantren Al Abror pun bapak tahun 78 masih kena eksis tika punggur ngaulang santri ayeuna tos 3 sasih rehat ngaulang santri kirang sehat piduana hoyong disehatkeun deui ku Allah dipanjangkeun yuswana oge abdi kersan gaduh suami abdi teh lagi di Malarindu sedang dilanda ku menahan rasa cinta yang sekarang lagi membara sabab udah 6 bulan saya terpisah dengan suami tercinta di mana sekarang dia lagi di kota suci Mekah kanggo melayani para tamu-tamu Allah nuju ngalaksanakeun ibadah umroh ti uwi hajian ngabimbing haji plus dugikeun ka ayeuna teh acan uwi abdi we kamari ka ditu ibu sasi Agustus sekeluarga COD-an COD-an jadi anu teh moal eueuh bunuheunan Sadayana pun adi nuju ngabimbingan jamaah umroh sami pun adi nembe tadi terbangna tabuh 5 sonten atau acan landing ayeuna oge panginten tiasa tepang enjing sareng suami tercinta rai abdi teh jantan bilih ibu bapak hoyong hiring gabung sareng abdi umroh mangga eueuh hoyong ka Mekah sok teu kedah cukup ku hoyong eueuh da kedah daftar ka Mekah teh hok sing baroga duitnya mohon amin ya robbal alamin teu boga duit suunkeun we ka Allah nu gaduh Mekahna nu gaduh Madinahna pidoa pun lanceuk pun adi anu nuju ngabimbing jamaah umroh sing disehatkeun janten ibadahna anu mabrur anu makbul amin ya robbal alamin oge abdi kersan masih kene perjuangan tebih sas dugikeun ka sasi November full jadwal kedahna mah ayeuna ge jadwal teh di Garut geuning teu ka Garut teu aya acara aduh matak mending ka dieu we puguh dionang nya cenah atur nuhun ibu sinareng bapak nu angkat ti bumi ka dia sing dihapunten dosa arwih ti dia mudah-mudahan urang sing rebo kenging ilmu anu manfaat doakeun para kiai sadayana nu dipayuneun urang guru-guru tercinta sing dipanjangkeun yuswana sabab ieu teh pewaris para anbiya Pak RT sanes abdi teh butuh ku RT ngan benten ayeuna ibu kapinteran RT jeung kapinteran kiai RT mau dipayun kiai sanggupeun bisaeun jadi RT tapi lamun kiai wafat duluan RT moal bisaeun jadi kiai matak lamun bisa manawar ka Gusti Allah teh asa mending RT we heula nu maot teh doakeun Pak RT mudah-mudahan ditampi iman Islamna cek tayeuk ka tukang son nuhun nya mana tukang son teh eta ya Allah batur-batur bahagia tukang son mah geuning susah tak itulah orang yang termasuk yang paling susah di antarana tukang salon kunaon tukang son disebut jalmi susah teu kabeuli kopeah-kopeah aja tapi ku abdi marek didoakeun lah tukang son teh da mending ngareunaheun ieu mudah-mudahan sing ka surga mohon bareng jeung salon-salona keune antep sina diganong we kumanehanana
subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sareng sadayana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.